patokan marifat idrakun jadi mutihai sulayako ma'utarodun muwafikulil waqi'i nasirunan dalilin pamantian jadi notegena awakinsir no'akur jembutina notibutina alasan marifat kakarek disebut takana kolibul iman tercukup unyaho tapi kudu marifat opat kan rukun marifat opat kabena hiji hidro jadi tekad mengatokna bihai sulaya kong ma tarodudun patekadan dua taya wakin sir perubahan wahya jeung ari itu marifat eta jazm al-mutabiqu al-mutabik nyarwaan anidaan dalilin tina dalil wala yakwi jeung teu cukup pihak dina itu marifat naon at-taqlid taklid iman taklid nu teu boga dalilna eta can kasukana marifatna an jalma anu lemah na otakna dihampura pun teu bisa dalilna dina masalah aqidul iman dina masalah keimanan itu kudu naon kudu nasiun an dalil ay mutabiqun an dalil kudu timbul tina argumen tina dalil jadi teu bisa tuturut munding teu bisa nurutan batur taklid beda dina fikih mah ieu mah dina tauhid dina fikih mah taklid kan dina tauhid mah teu bisa taklid teu boga tan kasuk marifat kejuangan sah iman ya sah iman iman taklid teu boga dalilna eta tan kasukana marifatna sah imanna ngan pedah cek sapali para ulama masih doraka kerjalmi anu mampu berpikir jadi nu teu mikir nu bisa keneh mikir doraka teu ngaji kana tauhid mah kecuali nu geus teu bisa mikir pada cenah urang mah geus butek pamikiranna ge ari mikiran HP bisa gitu dan cenah hese HP ge hese Android ge ada terbiasa mah. Dok mah terbiasa. Oh, buang aja motolan ge gitu, Pak. Tapi kulantaran geus lila, geus biasa tetep. Jadi iman supaya iman teu mukhtalaf, kita kudu ngaji supaya iman urang teh teu diistilahkeun ku ulama teh. Ulah nauhid bari teu puguh peperiheun mahjubun keneh urang teh ya Allah teh atuh nepi-nepi kana iman ilmu atuh ulah iman taklid wae kana iman ilmu masih mahjubun lalu tauhid nama ilmu tauhid nama nyaho ngan pedah itu bertauhid gitu. Jadi no iman ilmu itu belum bertauhid, berilmu tauhid tapi belum bertauhid. Kan iman teh iman taklid nu sah teh. Dina iman taklid naik kana iman ilmu. Iman ilmu mah nyaho kana dalil tapi masih kena mahjubun ilallah. Nu katilu aya iman ian anu yakin tingkat katilu makomna makom muraqabah nu ngadarah dagingna muraqabah mah karantingan ku sifat sama jeung basorna Allah tegasna mah tidak ada waktu sedetik pun dan tidak ada napas serenghap pun dan tidak ada tempat satu peluang pun yang dirinya merasa tidak dilihat oleh Allah dan tidak didengar oleh Allah. Dimanapun berada,
dalam waktu menit detik manapun selalu merasa diri dilihat dan didengar oleh Allah, maka ngabuah tina eta patekadanana sehingga tidak ada 1 menit 1 detik pun dan tidak ada 1 tempat pun buat dirinya bermaksiat kepada Allah. Itu disebut iman ian. Makomna makom muraqabah, mimiti nincakana hambalan kawalian. Itu jadi wali tak? Di mana kesdina makom muraqabah. Urang paling ge wali murid. Ari lain wali kupun. Jadi wali dina makom muraqabah. Mimiti nincak kana derajat kawalian. Sabab naon bakal tawallat taatu. Keuna kana patokan wali cek sulu. Bakal tawallat taatu bakal tuluy-tuluy taatna lantaran ngarasa diri ditingali jeung didangu ku Allah salilana. Tidak ada sedetik pun dan tidak ada 1 tempat pun buat dirinya bermaksiat kepada Allah karena merasa diri dilihat selamanya dan didengar selamanya oleh Allah. Ini tinincak derajat kawalian bakal tawallat taatuhu, osok tawallat taatuhu. Ada. Nah, naik deui tina eta naon tina makom muraqabah tina iman ian kana iman hak. Hakul yakin disebatna. Hakul yakin mah karantingan ku sifat kudrat jeung iradatna Allah. Makomna makom musyahadah. Ari makom musyahadah ningali sakur perkara dadamelan Allah malatas hati ka Allah. Gitu. Jadi sareret nate hate nama ningali dat nyeun. Itu makom musyahadah disebutna. Imanna iman hakul yakin. Marifatna tos malatas ka Allah hatena. Ibarat panon poe nu taya tedeng aling-aling. Setina pembukaan mantek mah geuningan hatta badat lahum sumusul ma'rifat ra'amu qadaratiha munkasifah. Nah gitu. Hatta badat lahum sumusul ma'rifat lamun geus datang geus nyanding kana hatena ka ma'rifatan nu disarupakeun kana panon poe. Ro'a muqaddaratiha munkasifah ningali perkara nu hadir di hareupeun teh munkasifah terbuka hatena mukasafah urang mah karek mukahasafah acan mukasafah urang karek mukahasafah maka mukasafah hingga Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah pernyataan orang yang dirinya ada di makom musyahadah. Itu katingali malatas Allah. Ningali laut memantak disebutna naon? Rihlah religi. Ningali laut, ningali pepelakan, ningali jelema, ningali itu teu katingali nu dipayuneunana. Hati nama terus malatas ka Gusti Allah. Gitu. Urang sok malatas bisa kitu bisa eta teh. Kan urang mah babna lain dina bab ka Allah. Urang mah babna bab calana jero. Asana poe calana jero dina popoean. Walah, geus kabayang jerona. Nu kadeuleu ku mata mah calana jero, nu kadeuleu ku ain basiroh mah eusi tina eta calana. Nah itu disebut mukasafah teh kitu. Tah nu dina makom musyahadah mah kitu. Nu dina makom musyahadah mah kitu. Nu mawi pantes teh dina hikam ditarioskeun. Kakasih Allah nu tos mukasafah nu dina makom musyahadah. Dina nalika tungkul kana taneuh bakal parat nepi ka bumi ka 7 paningali hatena.
Dina nalika tangah ka langit bakal parat paningali hatena ka langit katujuh. Kumaha nya kawas kitu teuing datang ngajaran. Gitu. Pasti kumaha ngajawab. Kan pedah hidup itu akan indah. Gitu. Apapun yang terjadi itu akan terasa indah. Dina makom musadamanan sababna ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan yang sia-sia. Semuanya sudah by design, sudah didesain ku Gusti Allah. Sadayana. Urang mah tinggal ngajalan teh bisa nawar. Tukaran jeung sifat kudrat jeung iradatna Allah dina makom musyahadah. Jadi tenem naon wae nu ditarima. Perkara nu pait nu katarima ku dirina lain nempo kana perkara nu katarimana. Tapi ma khalaqta hadza batila nu katingali Allah nu maparinna. Tah hese teh. Hese teh. Nu katingali teh nu maparinna. Jadi bakal naon? Baik itu amis nu kena, baik itu perkara nu ngeunah nu kena kana dirina atawa perkara nu teu ngeunah nu kena kana dirina bakal karasa ngeunah. Bakal karasa ngeunah. Sebab mungkin happy ending. Maholak tahada batil. Sebab ningali saha maholak tahada batil. Muka sapa hatena ka Allah. Mantak pantas disebut ridho bi qadaillah sururul qalbi, bunga hate dina nalika nampi katang Tuhan Allah, rek hate rek goreng nu keuna kana dirina hatena tetep bunga. Biarkan mata air mata meleleh dari bibir dari kelopak mata kita, tapi hate tong milu ceuring. Hate mah bakal hate mah sururul qalbi bunga dina nalika narima katang Tuhan sok sanajan eta katang Tuhan nyababkeun kana ngalemelehna cai panon. Bisa kawas kitu? Moal mewek jeung hate-hatena urang. Sabab ningali nu merena, celetot diciwit lu kabogoh keur lajur naon keur lajur layar tancap atawa keur motor. Aduh keur motor bonceng ke pangajikanan. Ari kitu tarik motor diciwit kudu tengah. Aduh kunaon nyari anteu cenah kitu padahal teh. Ih, mani indah karasaan teh. Diciwit ge indah. Gitu. Diciwit ge indah. Kenapa Nabiullah Ayub tatkala ku Allah dipaparinan musibah bertubi-tubi ngucapkeun alhamdulillah terasa indah musibah ge. Coba bisa kitunya. Alhamdulillah Nabi Ayub terasa indah. Nah menyebabkan indahna oh melihat saha pelakuna. Semua bisa nawar. Semua mas lebih kaku mah kita didesain di skenario perjalanan kehidupan. Pas sudah melajur TV, itu selalu jualan bujang, mangus gitu kan pas melajur TV ulah baper. Siapa kadinya cenah eta aya penjahat di dinya. Kuat bebeakan cek aing tong kadinya eta kadinya wae tuh cek aing kumaha. Dan kitu ngalanjut TV baper teh. Geus deuleukeun. Da kitu teh geus aya ngaturna ieu teh mah bisa diulah-ulah. Gitu, kita perjalanan hidup gitu. Akarek ngareuna. Urang mah teh ngalanjut TV jeung amak urang balik tuh aing TV na geus cenah paruman. Capek hati cek sutradara dan skenario wilujeng. Berhasillah skenario apabila membuat penonton baper. Duh, film itu sangat menyentuh. Nu katilu, nu kahiji taklid, ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Nu kalima tingkatan iman teh aya iman hakikat. Iman hakikat mah karantingan ku sifat hayatna Allah. Makomna disebut makom wasilin atanapi makom fana.
Makom panama leungit sajatining diri nu aya iwal Allah. Itu dina makom panama. Jalmi ngetos dina makom panama majlub. Ditarik manehna ku Allah. Boro-boro perkara nu katingali diri na sorangan ge leungit. Mapil tubah Allah. Jadi kadang aku Allah lain tuturkeun. Dari tingkatan iman mah lamun bisa ditarekahan ukur nepi ka iman ilmu pada hadirin. Iman aku yakin kaluhur mah iman ayeuna yakin kaluhur itu tos tiasa ditarekahan. Itu mah pamaparina Allah. Fadl ti Allah karunia ngan beda kudunya teh tarajeun cakamal. Moal ka iman takdir dibikeun moal kudu mapaikan iman ilmu. Iman hakikat nah leungit diri nage majnunun leungit hatena makomna disebut makom wasilin makom panah teu karasakeun dirina ge teu karasakeun itu mah nu dina makom panah mah lepas kontrol teu kakontrol dirina sorangan. Leungit syariat. Jadi lain tuturkeun anu dina makom panama. Kenapa saya Siti Jenar sampai dibunuh ku Wali Sanga disepakati untuk dihabiskan. Sebab naon? Anjeunna dina makom panah dituturkeun ku dina makom syariat. Gitu. Jadi tungtungna model. Kasauran anjeunna ngeunaan ya Allah ya insun sejati Allah manunggaling diri bahwa diri urang adalah Allah teh diri urang itu dipakai ke masyarakat. Jadi pakaian dokter terus saluhureun master dipakai ke budak TK. Tapi segitu. Jadi bukan lain salah menuturkeunana. Geus lain nuturkeun. Tos lepas kontrol makom panama. Makom wasilin. Ngan nu dina makom wasilin mah teu kenging gagah ka jalmi nu kitu. Margi saciduh metu saucap nyata lazul zilatil jibal bidu'aihi. Gunung ge teu usik-usik. Itu jalmi-jalmi nu dina disebutna ke makom wasilin antara diri dan Allah teu daya jarak. Nuka 7 aya iman hakikatul hakikat. Itu adalah iman rasul. Tidak ada yang bisa ngadefinisikan iman hakikatul hakikat nu jelas mah moal aya nu nepi jalmi lian rasul kana tingkatan iman hakikatul hakikat. Najan ngageder pinuh dina hate kaimanan tapi masih kontrol dina syariat. Henteu ka bawah hate. Itu iman hakikatul hakikat iman para rasul. Jalmi biasa mah lian rasul ukur nepi ka aya ge nu nepi ka iman hakikat. Di iman urang di mana keneh nya. Dia barometerna bieu. Jika nanti na taklid kene. Tapi mana sakit jadi wali. Lah. Ayah. Nu sampai iman wasilin ayah, nu sampai makom wasilin ayah. Saha moal leungit. Wah, mun leungit mah ripuh atuh kiamat teh dunjana ge. Kiamat teh. Kan beda sifatna kan ari manusia biasa mah henteu maksum. Gitu. Ari manusia biasa mah henteu maksum, lian rasul mah henteu diraksa. Ari rasul mah kan maksum, tidak mungkin rasul imannya turun. Gitu. Ari jalmi biasa mah ada kemungkinan dina makom wasilin ge turun. Dina makom musyahadah turun.
ngareunah dina nalika kitu le ngareunah sok geura mun urang nerapkeun kaimanan ulah ieu we Allah keur salat ari luar salat mah sok rada hese keur salat ge sok hese walaupun wae sina hate teh sina aya dina mako musyahadah baya Allahu akbar karanjingan ku sifat kudrat jeung iradat Allah leungit diri nanging ngarasa diri diusikeun jeung dimalikeun ku Gusti Allah Allahu akbar mantak berangkatna tadi nyapan la maujuda illallah tapak damel Allah karasa tapak geretan takdir Allah nu keurkeunna kana diri jadi ngangkatna leungeun teh karasa bahwa Allah keur ngangkatkeun kana leungeun urang hakikatna dina manah ieu numantak Kanjeng Rasul ditaras ku malaikat Jibril wa ma ihsan naon dimaksud ku ihsan teh ya Rasulullah cek Rasul anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka gitu kan urang nepi kana muhsinin teh nya muhsinin teh anta abudallah ka'annaka tarahu dan anjeun ibadah ka Allah ka'annaka tarahu saperti anjeun keur ningali Allah pan ataran di kadinya teh fa illam takun tarahu mun teu bisa kitu fa innahu yaraka sing asa diri keur ditingali ku Allah berapa henteu sedangkan Allah teh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun nyaho kana sir kana eusi hate jeung nyaho kana gerak tubuh jeung carita anjeun Allahu akbar pan urang mah teu ngarasa diri ditingali ku Allah peng hate mamalaung ka ditu hate nama nyaba duduhkeun Allah teu nyaho meureun gitu mantap bakal era antara era antara era kena ku hansip indah juga nih bisa gitu bisa udah marajeun husu poho itu kan sabaraha tidak makan husu jadi poho rokaat moal sebenarnya itu kayak keimanan kalau iman ilmu teuing